paring Kang Linuku ya Kang Linuku wiku-wiku ya pertapaan ajar Kang Linuku anita Kang Sidik kemana lagi agonera resipine di pertapaan Sumur Kalimun Panita Dermaseta Sawurmagan lan Tata Mukto Samingu kakasih Raden Putra Batara Dewasanga ngandika mengkaten Raden Putra Batara Dewasanga Wawanun Rama Guru Payus nyebat Rama Guru wajar nyebat yang nyangakeun semabekti kaulanun ditampi kaset atuh kang osodeng kaula parantos sami ngurui kawartos ayeuna kumaha tugas kaula kaulanun ieu ayeuna manden saperkawis ama maksud negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan pokok anu kagungan murah kalawan asih nu kagungan puji sareng syukur leres kadua sakumaha patarosan hidup naon deui jabat ti katerangan-katerangan ilmu-ilmu anu dipupukeun ayeuna mah kantun ngamangpaatkeun kantun ngagunakeun leres tupis rajengna gerama ngawe garapatanang sabab hak ilmu anu katilu teh ilmu teh wajib kudu dipake nulung kanu butuh nalang kanu keur susah merek kanu daek nganteur kanu sieun ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleum kepinota mah kaulanun gerama ngawe geralunta ayeuna mah mangpaatkeun eta ilmu aya anu cilaka tulungan tapi dina dasar tulung tinulungan ieu omak ulah ngarep pamulang apa ngarep dibales kunaon bae oge sabab ieu teh tugas kewajiban ti Gusti pikeun tulung tinulungan nyieun amal hade nyata jariah katangtuanana tepinota mah kaulanun ngan kade ulah salah sareng surupna sakumaha anu disangemkeun ku yang bisi acan apal tepinota mah kaulanun ulah dek nonyol-nonyolkeun diri hirup manusia ku hayang-hayangna jauh tina dosa atau jauh tina godaan setan ulah boga karep hayang ngalesotkeun nafsu leres sabab nafsu eta moal leungit sapanjang manusia hirup bisa pisah jeung nafsu teh di mana mangsana maot kepinota mah sabab ukuranna oge munyungsi kana asal bahaning manusia hiji acining seuneu dua acining cai tilu acining angin opat acining bumi nomor hiji acining seuneu nanakeun rupana beureum hawana panas jadina telakeun tangtuk sapanjang manusia hirup moal jauh ti nafsu anu teu munasabah loba kahayang teu munasabah loba karep anu jauh tina ukuran anu jingjing apa nuntun kana jalan kacilakaan jeung karugian loba dieu kapan geus ditangtukeun peyang ai iblis eta atawa setan laknatullah ari malaikat eta rahmatullah nyanakna ti Allah atawa tugasna Allah kenca jeung katuhu urang teh pilihun urang-urang di tengah jadi manusia di tengah nah dek narima rahmatna Allah nyaeta anu lumungsur ti para malaikat ti Gusti malaikat ti para nanbia nah dek narima cap ti setan nyaeta ti iblis
tiken sadatangna urang di tengah pilih dua di antarana lamun urang deuk ninsak atawa make rahmat Gusti urang bakal menang kamuliaan bakal cicing dina tempat nikmat Gusti ganyaran sifatna ngan ulah diharapkeun eta ganyaran sabab ganyaran teh lain deuk diawur-awur ku Gusti ka manusia tapi eta sawarga teh tempat kanikmatan keur manusia nu alus teh karna alus ucapna alus lampahna nu taat kana perentahan Gusti. Jadi siksa eta apa neraka eta lain keur nyiksa ka jelema teh tapi eta tempat keur jalma anu goreng teh karena goreng ucapna goreng lampahna ngancikna teh bakal dina siksa kagungan Gusti sabab nu nyiksa jeung nu ngaganjar jelema teh lintang tilaku lampahna anu kasimpulanna melak hade buah hade melak goreng buahna goreng ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri tapi nu damel kaulanu jeung kade ulah salah sareng surupna pikeun ngadalian nafsu ieu teh teu kurang jeung teu leuwih lintang ti ku iman jeung ku ilmu ari nafsu cicingna teh ngancikna teh dina akal jeung elingan jadi garduhna nafsu teh akal jeung sareng elingan tadinya ngancikna ari iman cicingna teh dina ati ari ilmu cicingna teh dina uteuk lamun seug eta uteuk kacicingan ku ilmu kancikan ku ilmu akibatna bakal pinter babanu salajengna lamun geus pinter akibatna teh bakal enteng usahana enteng ikhtiarna lamun geus enteng usahana ku ayana ilmu ku ayana pinter teh bakal loba hasilna kepina damel kawan bakal loba hasilna ngan lamun seug jelema pinter wungkul anu akibatna loba hasilna kadang-kadang bakal cilaka dilantarankeun eta pinter teh lolobana sok dipake mintra nu bodoh temahna nu bodoh karoronco dan jadi dipake alat ilmu teh pikeun mintra nu bodoh teu kurang-kurang para pejabat nu cing jalur lalit anu lunta tina hukum jeung katangtuan nyelewengkeun tugasna salah ngagunakeunana ka masyarakat rusak nagara dirugikeun teu kurang-kurang panyalunuk mangsa kiwari anu ku pamerintahan dipasihan idangan nyaeta pangberokan tempatna can ningareupan hukum Gusti ai hukum Gusti mun ceuk beureum-beureum mun ceuk hideung-hideung moal bisa ditebus ku adil jeung bijaksana hukum di dunia onaman bisa ditukeran ku bijaksana tapi kata kurang-kurang jelema goreng anu mikaresep kana bijaksana hukumna teu kurang-kurang kajadian yen bijaksana eta teh dipikaresep atawa alat keur jelema anu salah jeung goreng tapi kaloba lain ai kabeh mah para pejabat anu nyelewengkeun hukum dijual kana kabijaksanaan dijual kana duit asal bisa katulungan nu salah teh itu kaset di antarana eta tapi aya nu geus ka asupan kajujuran mah taufik hidayah ti Gusti moal kitu moal kepina damel kaulanu jadi hukumna lamun jelema ngelmu wungkul kitu akibatna nu bodoh bakal roncodan dipinteran ku pinter teh kedah kumaha kajantena ai alusna mah lamun ngelmu teh kudu dibarengan ku iman ilmu dina uteuk bener buahna pinter buahna ai iman dina ati bener akibatna lamun ati geus kaancikan ku iman bener lamun bener dinya bakal loba gogodana loba hewaganana jeung bakal dientengkeun dina jalan ibadahna ari nafsu cicingna ceuk amat tadi dina akal jeung elingan
lamun akal jeung elingan geus dikawasa ku nafsu anu teu munasabah bakal salah. Ilmu dina uteuk pinter, iman dina ati bener. Lamun nafsu dina akal jeung elingan salah, dinya bakal loba kahayangna nyaeta kana dunya, kana harta, kana tahta. Yeung tahta jeung dunya eta teh bakal dipake alap pikeun mancing-mancing kawewe jadi hukumna teh tahta harta jeung wanita eta hewaganana silakan jelema. Sakitu kasimpulan dina marga ilmu ieu jeung iman ieu. Ilmu moal sampurna lamun teu diamalkeun. Lamun ilmu tanpa amal teu beda ti tangkakai eueuh akarana. Aya ilmu amal sampurna tapi lamun ieu amal tanpa dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan mubadir jadina. Sakitu geraprak bae. Gera los, gera jahit nasibna Panawa, gera landongan Yudhistira. Jeung lamun hidup teu sanggup ngalandongan Yudhistirakeun ku ama bakal datang dina waktuna. Oge hidup magara perjuangkeun we cokot Sumbadra tuh di nagara Medang Gulung engke di jalan bakal papangi jeung putra Nasmarula Pudapawana Astra jeung Ajeng Dawala nu kalingitan inung geura barengan ku anjeun ulah nyahoeun yen anjeun teh anu teh teu pinota kaula nu muga-muga we restu ti jeung Rama rampung dawuh tutas pangandika muga putra sing aya dina kaslametan sareng kahancaran. Beradi doakeunnya kade lumampah ulah jauh ti eling kanu kagungan saliring dumadi sarengkak sapoe-pola sabab jelema loba nu cilaka teh dilantarankeun teu eling nyaeta salah bodoh jeung balanga lintang ti kudu eling teu pinodamel kaula nu oge ulah deuki barengan ku ujub takabur riya sum'ah eta mah lintang ti tumampah kana pangrasa Gusti naon rupa pagawean teh kudu didadasaran ku welas jeung asih sakitunya teu pinota mah rampung dawuh tutas pangandika muga niraya lumunur wiwit wilayanggan muga niraya lumunur wiwit wilayanggana ingkang lagi lumampah ya lumampah Raden putra keluar di padepokan kasrano gelan Astra jeung Dawala mang anu doa duh ku anu boga kebon ieu kurang nyobian ya anu pentilna ieu teh namanya dua taruk kadieu saha ada euy saha nu boga kebon meureun Tuan Bos Wesen gitu atawa nyohyan Tuan nyohyan teh tukang naon tukang nyian roti kadieu punten salib punten pulang punten salib nah berjale-ale kitu dupi aden teh bade angkat ka mana ieu teh saha sun aden teh aing ngaran kaula teh Batara Dewasanga Batara Dewasanga Batara Dewasanga ya Batara deui nya euy atuh da lain hiji da kudu loba raya wae atuh aing mang urang mana saha jenengan mang abdi teh sun ti Wirata manawi teh di negara Wirata sun aya abdi mah ti kampungna ti negara Wirata teh saha jenengan mang jenengan mang saha jenengan teh naon euy sebalago adres jenengan teh ngaran oh ngaran abdi nya aya nu katrah mah sun abdi teh di lemur mah pada nyebut teh sun Pagobang abdi teh Pagobang aya eta nu tukang abdi kurang nya nu katrah nya aya nu nyebat mah kabeh teh seseueurna kitu tah Dewi Surti Kanti gitu
eta surtikan ti lu tepi ka monyong gitu modonghol ka tukang gahareun. Balik kanan pagobang pecek rek goreng patut goreng dodonges. Ai mang bade ka mana? Abi teh sun kaisaran pun biang teh Sutiragen ngaranna. Saha? Sutiragen sareng dunungan abdi Gusti Subadra teu aya, raja teu damang. Anu teu damang teh Yudistiranya. Luh. Nageneng uninga kaulah teu wadalan pasantren. Mang lain pagobang ngaran tapi astrajina alias cepot. Buat dibajadu sedai monyong. Cing goreng sopak teh sumpahna oge. Ai abdi saha? Mang sanes Dewi Surtikanti tapi Mang Dawala. Nya eta we tibareta oge teu diganti-ganti ngaran teh. Bangen kana nganyuk teh ngaran teh. Ya. Lamun Mang babarengan jeung kaula daek. Mang dia aku kolot ku kaula daek. Emang masih dina waktu sekarang teh geus teu boga dunungan gitu. Geus teu boga dunungan, upami ninggali masih Mang teh bari ngiring we ka Aden. Mang mah sabaraha we perkawis ka Jih Aden. Nyuhunkeun kariduan ti Aden eta mah bade saminggu 700 mangga, bade sabulan 200 mangga. Mah Aden we kuan upami aya macing, Aden panyeran we, sada we. Ya. Dewi Sumadra jeung Dewi Sugiragen teh ayeuna teh aya di nagara jin. Di mana? Di nagara Madanggulu. Hayu jeung kaula urang barengan. Nu leres Aden. Ulah kapalang bela ka abdi. Hayu. Lamun kaula teu bisa menangkeun Subadra jeung Dewi Sugiragen indung maneh. Kaula hukuman ku mangguaan. Ngan kudu daek ribut mangga itu jeung bangsa buta. Ai soal gelut mah bilah. Kamari maehan keuyeuk genep abdi. Nya abdi meunang Banggung 7 abdi. Tina pasea mah abdi moal ngengken deui lah. Dek jurus engkang-engkang, dek camot gage. Nya dek jurus ngadudut gantungan bisa abdi gitu. Hayu urang barengan. Ngaden udah pamemikanya ahwe ka Mang teh bade cicipiri sang badan kasa deui asa ka Aden mah Aden. Cing Aden 100 Aden. Kasihan Mang keur maya sametan 100 Aden. Hayu jeung kaula. Ingkang lumampah menuju Madanggulu. Bangsa kadina ulah kaget bangsa. Ayo kene ieu pidunungan deui. Di nagara Madanggulu bakal ngayakeun pesta Maharaja ingkang bakal nikah lan Dewi Sumbadra. Layan parantos kenging pirensangeun Dewi Sutiragen hasil maling kaduga. Pati Kalabadra kula
Ayeuna itu papanggungan geus pinuh ku ahli seni pesta gede anu tantu. Dewi Sudiragen pikeun pirancangan geus aya di dieu. Aing bakal kawin poe Salasa. Wah beja-beja ka Subadra pamajikan Arjuna kitu. Dauti meuleun. Yang ka mana be dunungan? Kurang? Mangga abdi kurang. Kemana Mang aslinya? Itu Mang aslinya? Sun. Wayana Mang aslinya nyerobot ke keraton. Minta supaya di gebrik-gebrik di keraton Mang kudu ngaku yen Mang teh bisa lakirana Sumarda. Kabogohna Sumarda. Urang barang yen pupujuk ribut. Siap. Awas siling belah mana euy? Kuring di dieu aya nyawa mapag ku tulak ieu lah. Aya nu bejil, gebor ku kuring. Nya. Punten. Saha di luar? Abdi sun, ahli seni sun. Coba ka dieu. Hai, coba teu jelema kurang patut ye. Coba teuing acan itu astralinya. Ka dieu kepinoda maula seur saur bilih kadangun. Abdi sun. Ai Mang teh deuk naon ka dieu jeung saha ngaran? Abdi kan nya bilih teu uning asun abdi teh pun anu kasohor zaman kapungkur ahli seni teh bae. Hai saha ngaran Mang? Abdi nya Ibuk. Yang